Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Kacaritakeun dina mangsa isuk-isuk harita teh. Kirawanci cerangcang tihang, manuk-manuk geus recet di sarada, ting araclok dina dahan tatangkala. Di hiji lemur anu katelahna lemur jebulan, eta lemur anu paenteng-enteng jeung lemur cilulumpang. Sakabeh pangeussi geus sarudak, siap kasab sewang-sewangan sakumaha mistina anu sok dipigawe sapopoe. Kacaritakeun di eta lemur di hiji imah panggung anu kabilang resik tur ngarinah ka tempona. Sakulingna kebon-kebon anu hejo lendo, sawah anu keur mejeuna sumedang beukah. Nambah waas kayan harita, manuk ting kalepar ngicis jangjang ngabagiakeun datangna poe isuk-isuk. Segerna hawa dipapaes ku halimun anu can murai anu nutupan eta pasir jebulan, dipapaes ku cai anu curcor di sabudeureun eta lemur. Hiji imah anu nanggang ti batur pakarangan imah nalega. Di eta imah aya hiji lalaki make pakaian sarwa hideung diikat saringset. Pok harita teh nyarita ka pamajikanana bari jeung ngaregot nginum cai teh haneut anu disuguhkeun hareupeunana. Ini cing tah bangka dia kena eta kantong kamoceng. Arek ini aya perlu ka imahna Syah Madi bari rek tuluy nempo sawah. Bisi kasaatan bari jeung bisi aya hama deui. Asa geus lila teu nempo-nempo sawah. Isuk keneh atuh Abah. Engke wae rada beurangan. Nah, maning giat-giat teuing. Cek anu jadi pamajikanan katelahna Nini Ratmi. Ari salakina katelahna Abah Anang. Pok harita teh Abah Anang nyarita deui. Bisi laliar manten da si Ahmadina. Jalma loba urusan si eta mah kaditu ka dieu. Mantak muru isuk keneh teh supaya araya keneh di imahna. Kitu tadi ni. Pokna cek Abah Anang ka pamajikanana bari terus nyuruput deui cai entehna bari jeung lepus udut. Ke atuh Abah. Keur ngakeul heula ieu teh yeuh. Piraku Abah teh moal sasarap heula. Apan areknya jauh. Lah, keun bae. Ditimah wae. Kami mah cukup. Ku geus ngadahar belum sampe ogenan. Geus wareg sasarap isuk-isuk manini. Cek Abah Anang bari cacamuilan ngadahar belum sampe. Arek, aya badami keun naon kitu tah jeung si Ahmadi teh. Mani isuk-isuk keneh. Jiga nu penting pisan Abah. Cek Nini Ratmi nanya di kasalakina. Tata. Arek kita maturan kami kalemur si Wikanta jeung si Iwin nya sakalian we lah hayang panggih geus lila. Teu papanggih Abah teh. Cek Abah Anang harita teh bari nuna gelasna. Pok ditempas ku Nini Ratmi. Ih, penting teh kuring ngimpi Abah. Dina impian teh panggih jeung barudak yeuh. Nah, mani asanya we eta teh aya daratang ka dieu. Mani asa kanyataan kitu. Cek Nini Ratmi ngebrehkeun pamanggihna dina impian anu kaimpikeun tadi peuting. Pok Bah Anang teh nyarita deui. Bener. Kitu nu mantak ge. Sarua ieu mana? Ku Abah ge kaimpi-impi panggih jeung barudak teh. Nu mantak hayang manggihan kaditu Abah teh. Nya mudah-mudahan wae tayana naon. Sing sararehat si Ujang jeung si Nyai tadi ditu. Cek Abah Anang bari serebung udud padudan. Tah, kitu Abahna. Kayang nini ogenan mudah-mudahan we tah barudak teh sing aya dina kabagjaan oge kasehatan jeung lancar dina usahana Abah.
Cek Nini Ratmi bari ngasongkeun kantong ka abah anak. Aduh. Nah, ting manis segala dibahankeun ieu Nini. Naon wae atuh ieu teh ya. Mani berat kieu. Lah, jangan bekal di jalan Abah. Eta malaina naon sangu. Kitu cenah cek Nini Ratmi. Sanggeus segala beres mah abah anang teh amitan kanu jadi pamajikanan. Nini, kami rek ini heula ya. Bisi kaburu barang manten. Kade bisa aya naon-naon di imah. Jeung bisa anu ka Abah bejakeun keur lunta we heula kitu. Ngalongok budak. Hayu Nini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing salamet Abah. Kitu cek Nini Ratmi. Ngajawab salamna nu jadi salakina nyaeta abah anak. Harita abah anang terus ngalewas ka hareupeun imahna. Leumpangna bangun ngagedig rada rusuh. Sabab bisi Ahmadi geus mangkat manten eueuh di imahna. Ari pangpangna mah teu dibejaan ti anggalna. Dika catur lilana di jalan. Harita teh abah anang nurugtug mudun nuju ka imahna Ahmadi. Katempo harita teh di hareupeun imahna anu keur sasapu hiji awewe teu salah deui yen eta teh pamajikan Ahmadi. Terus abah anang teh uluk salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Temal pamajikan Mang Ahmadi anu katelah Nabi Eyoh bari ngarandeg heula sasapuna. Tuluy ngalieuk ka eta sora. Geuning Abah. Dah Mang Abah. Cager. Alhamdulillah. Abah teh aya hibar pangdoa ti sakabeh. Cager mantak bisa ka dieu ge Abah teh ya. Ari Yang Ahmadi aya nyai. Oh, pun lancek mah aya Abah. Itu nuju di pangkartu biasa nuju ngopi heula berisi duru. Hayu atuh Abah kalebet. Cek Bi Eyoh supaya dijero ngobrolna. Atuh geus kitu masuk abah anang teh asup ka imahna Ahmadi. Tuluy nyampeurkeun ka dapur. Ari harita Ahmadi mani anteng ngopi bari jeung si duru hareupeun hawu. Nempo kitu, bah anang terus nyampeurkeun satugangeunana. Atuh teu sirikna ngejat Ahmadi teh bakat tingku reuwas aya nu nyampeurkeun. Aduh, banguni maci doronya. Aduh, alah ting. Astagfirullahaladzim. Abah, nah tu sugan teh saha tu teh. Reuwas kuring masingnya ge reuwas lah. Wantun sumpah lah, tanyakeun ka pangarang reuwas. Ke Abah. Damang itu Abah. Alah, menira ada lawas di tepang. Kumaha ieu? Sehat si Nini, sehat. Cager euy. Abah oge cager, alhamdulillah. Mantak bisa ka dieu ge. Nuhun atuh ari calalager mah. Eta anu diseja siang wengina teh iwati sehat. Kitu. Aduh, bade aya naon ieu Abah ieu? Rebun-rebun keneh kieu, sumping ka dieu. Bangun aya anu penting pisan itu ieu. Hayu atuh lah, urang ditepas lah ngobrolna supados raoseun. Teu ngobrol di gua. Sok rada remong. Bilih kena ku harang hangsu. Kita Abah, sok ngalih Abah lah, ngalih ka payun. Kitu cek Ahmadi harita teh daredeh pisan ka abah anak. Geus kitu maleos duanana teh arasup deui ka jero imah. Gek dariuk dina kursi. Pok Ahmadi teh nyarita deui. Dah. Sok rareuwas kuring mah lah. Ari kedatangan kenu jadi kolot teh. Komo ieu mah ieu bari taya iberti anggalna kitu. Taya ajib-ajib alias beja-beja. Jol-jol datang weh kasumpingan ku Abah. Nya ari bingah si bingah amarwata suta bingah kagiri-giri sim kuring teh. Kitu kedatangan ku sepuh teh tawis ngangken keneh ka disim abdi teh kitu. Tapi da pastina oge nan anu dipimaksad iteh. Aya anu diseja kitu tah Abah. Makana abdi teh janten tanda taros reuwas we nu aya bilih aya neon-neon kitu tah. Kitu tah Abah. Nah make jeung reuwas sagala atuh ja.
Nganyang we abah mah heueuh. Pedah geus lila. Sumuhun atuh abah, upami nganjang wungkul man, alhamdulillah sim kuring. Berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeun anak. Abah teh tawis aya kaemutan keneh ka disim abdi. Kitu najan abdi teh jalmi walurat sakieu. Abah teh keur sakeneh nganjang ka jalmi anu batan sakieu kitu. Ulah salah Madi. Ari jadi jama mah ulah rek pilih kasih. Ulah nganjang teh pedah ditempo aya anjangeunana. Silaturahmi mah wajib keur urang sarerea. Sabab naon? Mantak ngadeketkeun rejeki. Makana urang teh kudu remen silaturahmi antara urang jeung urang. Laras pisan atuh abah. Kitu namung da abdi mah hapunten we kitu dina kaayaan anu samodel kieu ieu. Seueur kasibukanana abdi teh atah anjang rumaos. Kitu tapi sanes megatkeun babarayaan abdi teh. Namung nya kitu teh ku kasibukan sareng pangabutuh. Janten abdi teh langki ka abah. Kitu sanes teh gaemut eta gaemut tapi mudah-mudahan we saur abdi teh abah sing dararamang, sing sarehat jarag-jag gitu. Didoakeun we teh ku abdi teh. Kitu teh abah. Syukur. Kupi doana ge abah teh ngarasa bagja. Nuhun didoakeun kudu jadi anak. Bunga abah teh. Keur kitu kurunyung teh biayoh datang bari mawaci kopi. Terus disuguhkeun ka Sema. Geus kitu ditunaan dina meja. Mangga abah, dileut heula kopina gerage, tami tiris. Aduh, nuhun Nyai nuhun. Tah, jadi kieu Madi. Tadi abah kungsi nyarita. Yen silaturahmi teh ngadeketkeun lawang rezeki. Contohna we, ku ayana abah silaturahmi kajang Madi teh kapan? Aya rezeki abah sagelas ti kopi. Rizki eta teh nuhun katampi ku abah. Nuhun Madi, nuhun. Hatur lumayan we abah eta mah lah. Tambi tiris kitu teh abah. Tuda anu saya mah teu aya di pakampungan mah. Paling ogenan goreng sampeu kitu teh. Kulub hui kitu. Naon deui atuh abah? Damung sakitu kaayaanana di abdi mah. Gos. Ulah sagala ditataan. Da abah mah lain arek menta kadaharan anu ngeunah ka dieu teh. Jadi kieu yeuh Madi. Abah datang ka dieu teh arek menta tulung ka Madi. Mun seug kitu ogenan. Pareng Madi nyase arek menta dianteur ka lemur Campaka ngalongok ka barudak. Kitu ceuk abah Anang. Ngebrehkeun pamaksudanana bari jeung suluput ngaragoci kopi anu disuguhkeun. Oh, kitu pamaksadan abah teh. Hihihi. Tadi nama menicos reuas abdi teh lah. Bilih abdi teh gaduh dosa anu teu karasa. Hihi. Ari heg teh nya nyuhunkeun dijajab ka lemur Campaka. Nya teu janten sawios-wios abah. Kanggo abdi mah iraha wae ge kanggo abah mah hayu lah. Bade dianteur. Siap laksanakeun pokona mah abdi mah abah. Ceuk Ahmadi. Sumanget pisan ngajawabna. Syukur ari kitu mah ujah. Syukur. Tapi kadeta sing saringset. Sabab jalan ka Campaka teh ngaliwatan leuweung. Jeung deui geus lila. Abah teu nyaba ka ditu. Ceuk Bah Anang ngawanti-wanti ka Ahmadi. Sumuhun abah. Hihihi. Ngartos abdi ogena dah. Ngartos perkawis eta mah. Tenang we da sareng abah ieu. Upami abdi nyalira mah sumuhun keung.
Tak itu diestokeun pisan ku abdi Abah. Sumangga diestokeun pisan. Temal Ahmadi bangun daria. Sababnya kitu, Ahmadi teh salah sahiji muridna Abah Anang baheula. Sawaktu keur babarengan keneh jeung salah sahiji anakna Abah Anang anu lalaki. Ari Abah Anang teh boga anak dua, anu hiji lalaki, anu hiji deui awewe. Ari nu awewe mah leungit dina hiji kajadian 20 tahun katuka. Sanggeus nyarita kitu mah Abah Anang teh pamitan harita teh ka Ahmadi jeung ka pamajikanana. Tah, kitu wae Ujang. Maksud Abah datang ka dieu teh. Syukur ari Ujang daek nganteur madina waktuna nya. Abah moal lila ieu teh ye. Arek tuluy balik deui ka dewe. Isuk samper we ka Abah. Ulah kosi di bejaan deui jeung ka hade poho. Ngarah tiis jeung iuh di jalana. Ari ini tisu keneh mah. Cek Abah Anang omat-omatan ke Ahmadi supaya dina mangsana poe isukan initna rada rebun-rebun keneh. Siap Abah ya. Abdi pangincen mangkat ci dieu teh bada salat subuh Abah. Teras we abdi teh ka ditu. Supados rada ieu di jalana muhun. Teu puanas. Nuhun mangga diestokeun pisan Abah. Siap laksanakan. Kitu temal Ahmadi. Geus kitu mah Abah Anang teh pamitan ka Ahmadi jeung ka Bieyo. Anu maksudna arek tuluy ka sawah ngaroris nempo tatanen. Sabab geus lila cenah teu nempo-nempo sawah anu aya di kiduleun lembur. Kacaturkeun poe isukna Abah Anang jeung Ahmadi geus marangkat imahna arek ngajugjug ka lemur Campaka. Anu maksudna mah arek ngalongok Darman anu jadi anakna. Sapanjang jalan Abah Anang jeung Ahmadi leumpang bangun anu nyalase pisan. Bari jeung luak lieu kasabeureureureun eta leuweung. Manuk recet di sarada ting araclok dina dahan kai. Dipapaes ku sarupaning sora sasatuan leuweung anu di sarada ngajajabkeun kana lengkahna Abah Anang jeung Ahmadi. Abah, jigana ca sari kaputingan ieu mah ye duh teuing lah na teteh sabab lemur teh geuningan jauh-jauh keneh. Ieu wanci asa nyarelek teuing ti karasanya. Ceuk Ahmadi bari leumpang teh noroweco ngajak ngomong ka Abah Anang. Buguh we jauh keneh mah Ujang. Tapi keun wae teu nanaon. Teu jadi masalah. Anu penting mah urang teh bisa salamet di jalan nepikeun ka tujuan. Kitu teh Ujang. Simuhun kitu teh Abah. Tapi lamun sakirana kepentingan mah urang eureun heula we anu kira aya saung tah di pakebonan. Biasana mah di kebon jati teh sok aya saung-saung tah. Urang di dinya we heula ngarep daripada neruskeun perjalanan malah poek bisi kaputingan ke di jalan. Kitu harita teh ceuk Ahmadi ngusulkeun pamanggihna. Nya lamun aya keneh saungna nya sok wae atuh. Da biasana mah ari saung huma mah cara tumetep wae di dinya Ujang. Kadang-kadang sok punuh pinah kumaha ge anu migawe jeung ngebonna eta teh. Nya mudah-mudahan we aya keneh supaya urang teh bisa reureuh. Kitu cenah ceuk Abah Anang. Bari manehna mah henteu ngenoran kana lengkahna. Terus wae leumpang dituturkeun ku Ahmadi. Harita kaayaan teh panon poe geus rek tunggang gunung. Anu leumpang duaan teh terus wae ngalengkah. Bari katojo ku panon poe kaburitnakeun. Ti beulah kulon hibar cahya layung anu nyaangan ka Buana Panca Tengah. Keur kitu Ahmadi nyarita ka Abah Anang. Halah, asa ku seger kieu nya Abah nya. Ari dipileuweungan kieu
angin ngahiliwir, aduh, teuing maninikmat karasana teh. Alami ieu mah lain buatan Abah. Lah, asaku genah merenah Abah. Lamun eureun heula di dieu ye, urang ngaso heula sakedapan mah kitu Abah. Bari ngareureuhkeun ka capek dipapaes ku hiliwirna angin. Mantak endah tu Abah ningali kabelah lana, lemur-lemur jujumplukan. Itu jalan teuing mani juga orai urula areule. Eta teh jalan nu kalengkahan ku urang tadi teh nya. Bener Abah, ceuk papatah ogenan mengatakan, lamun urang geus nanyak pasti bakal manggih pamandangan anu endah. Tah contona urang teh geus aya di luhur itu ye. Bener geuningannya, bisa plung-plong ningali pamandangan anu serba arendah, anu mantak waas deui teuing. Tapi kadangnya lamun urang geus aya di luhur teh soklat we poho tah kana temah wadi. Saking ku enak-enakna cicing di luhur. Beda hari geus di luhur mah loba nu sarwa endah meureunan kitu nya Abahnya. Ceuk Ahmad di hari teh bari ngareret ka abahanna. Nyarita naon maneh teh Madi? Asa teu kaharti ku Abah mah ieu teh. Bujang-bujang ku Abah da gusim abdi ogenan teu kaharti. Sumuhun Abah, pepatah mengatakan yen urang teh lamun geus aya di luhur mah memang bener sok nempok palawahan anu endah. Mantak dongeng nasi kabayan mah baheula lamun keur leumpang nanyak teh cenah sok seserian. Sabab naon bakal nempok pamandangan anu endah lamun seuk urang geus nepi ka luhur kitu. Tapi lamun keur nurugtug mudun lain atoh manehna mah. Sok kalah kaceurik sabab bakal aya di handap cenah kitu. Silsilah eta mah ujang gambaran dina kahirupan sagala rupana. Jadi urang teh ulah tungkul teuing kana jukut, ulah tangah teuing kana sadapan. Hartina hirup teh kudu siger tengah. Contoh ayeuna urang keur aya di luhur, memang sagala rupa ogenan bruh bre. Kawetan mantak waas, kakulon mantak ponyok lamun ditempok, kakidul rumah kuasna, kakaler pamandangan maniku endah. Tah ieu anu jadi manusia sok sakama-kama teh dapang rasana aing teh geus aya di luhur. Naon wae bisa katingali, bisa karasa. Contona karasa hiliwirna angin tamah nikmat. Dipasieup ku tetempoan anu endah. Rek teu bagja jeung sugema kumaha. Tapi sok kalolobaanana poho ka tengah wadi. Kadituna teh sok asa aing. Asa aing geus di luhur. Teu noweksa kanu dihana. Direret ge ku juru mata. Tur padahal anu dihanap teh eta teh anu mawa kaendahan ka urang. Da lamun eueuh nu dihanap mah are kumaha teuing. Urang bisa ngarasakeun sagala rupana kaendahanana geus aya di luhur. Talebah dieuna kudu sadar diri. Ulah asa aing geus di luhur. Ulah asa aing nempo nu dihanap teh ngahina jeung ngaledek. Teu hade eta teh ujah. Gambarannya banyak keur kahirupan urang sapopoe. Memang laras Abah genah merenah lan tumaninah geuning ieu. Si dengdang dina akar, bari jeung aya dina mumunggang. Mumunggang endah cenah meuneunan itu nya. Alah teuing bener-bener nikmat. Manuk recet di sarada ting araclok. Namah waas. Bari angin teh hiliwirna teh masih kene seger karasana nya Abah. Tah, mantak pangeran geus ngajelaskeun. Nikmat kami anu mana anu rek dibarohongkeun ku Andika teh kabeh ge anu kami. Jadi perlu syukuran urang teh kamantena kana nikmat anu geus karasa ku urang. Dibere endahna alam, dibere cageurna awak, dibere lancarna usaha, dibere kasep jeung geulisna rupa.
syukuran urang teh ulah sakama-kama dibere kakayaan dibere pangkat jeung sajabana malah mah ku dibere kamiskinan ku dibere kasangsaraan urang teh salawasna kudu inget kanu maha suci nyaeta anu ngusik malikeun urang sabab kabeh ge ujian ti nu makawasa aya nu diuji ku kabeungharanana nah bisa henteu mawa kana harta banda kakayaan aya anu diuji ku kamiskinan nah bisa perih dina hirup bisa ngajalankeunana henteu sakama-kama anu haram dihalalkeun tah lebah dieuna mantak kabeh ogenan ujian. Ih, ari sugan abdi mah ari nu beunghar mah teu diuji teh sabab geus diwawoy gitu tah. Salah ujang lamun ayeuna disebutkeun anu beunghar jeung nu pangkat teu diuji meureunana bakal ka mana dae bakal dibawa ka mana boa makana urang teh kudu sadar dibere harta titipan ti Gusti Allah dibere pangkat amanah keur urang tah kudu sadar kalebah dinya. Ada di sim kuring mah sakieu kayaan abah hirup ge koreh-koreh cok koreh-koreh kitu nu aya mah. Ulah aral ujang sabab ari pangeran mah ngahirupkeun umatna jeung huripna ulah-ulah manusia anu dibere akal jeung pikiran dalah sato oge hirup jeung huripna sok tuh belah kulon aya caladi keur ngalaan sireum kapan jeung rezeki na eta teh mantak ulah hariwa anu penting mah kudu dibarengan ku ikhtiar sabab ari dunya mah moal ragrag ti langit siar kipayah jeung tarekah oge ikhtiar ulah poho dibarengan ku ngadoa kanu makawasa kitu tah ujang. Laras abah bade rada ngagoler we heula sim abdi di dieu lah mani asa rada enak jadina catang deuh mani ku betah kieu abah tah sok nyareureuk heula ka dinya ujang ke urang neruskeun di lalampahan. Na pedah naon atuh nya ieu angin teh asa karasa seger-seger teuing atuh. Nya pedah dirasakeun we atuh. Kapanan urang mah manusia diancikan ku rasa. Ari cikuring mah lain abah. Pedah naon atuh? Cing, pedah naon ujang? Ya pedah ti beurang bah. Dalam munti peuting mah aya angin kieu teh jigana kalah kahayang disimut, dibuntal. Jadi pedah nama seger kieu teh kayaan ti beurang kitu teh abah. Oh gitu. Kumaha nyaneh we ujang. Sok abah mah iluan ka maneh ge iluan. Moal teu nurut. Kumaha ayeuna dina naskah we abah mah. Kitu teh ujang. Nya muhun kadang-kadang nu teu aya dina naskah ge. Ah diayakeun we kitu teh abah. Da kumaha tuh. Kitu harita teh guna caturna antara Abah Anang jeung Ahmadi anu keureuh di perjalanan ngararasakeun nikmatna kaendahan alam dina mangsa harita.